Kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran. Ka saha anjeun nyalindung? Naon sababna anjeun nyalindung? Sedangkeun dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Salah katerangan? Henteu. Tuluy ngadua kalianana kuncina nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina kumaha ari amalna bismillah. Jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggah peutingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh lumatak balik deui aya teh gablek konci mah mentong bawe sia so ustad sia mah di kopea awas nu heueuh diserang we kana tauhidna ngageblag sia dumeh getol kataju kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapangis ya teh ibadah teh tina naon teh ini teh tina ikhlas tina naon tina hayang kapuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik takbir sejarah dan alunan gamelan lahirlah kisah penuh makna. Inilah dunia di mana kayu hidup, suara menjelma mengisi jiwa, dan wayang menjadi cermin kehidupan manusia. Selamat datang di channel Mahesa The Family. Mari kita simak cerita selengkapnya oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Dung A. Di saluareun lawang selamat tangkep sawarga Maniloka aya dua denawa nuju ngajaga ilawang selamat tangkep. Nyaeta bala upata bala. Ngandika. Ya adi. Lah. Cing ka dieu di. Nah, ieu teh rada karareueung jeung hareupan dunya. Oh kitu kula. Nempat ngersase kayaknya. Geus saling paehan, geus saling serang, saling cokelan kesalahan, tawuran di mana-mana, saling cokelan kesalahan batur, saling dedetkeun, saling jejek, saling siku naon anu jadi udaganana. Duka atuh kulang kirang terang. Padahal tong boro dina ayat-ayat pangeran anu tertulis kitab Quran ngaranna sumuhun boh Injil, Toret, Jabur. Sanajan kitab anu teu tertulis nyaeta sora-sora manuk kumaha kuang ceuk ti kukur ngajak tapakur. Ceuk incuy ngajak eling, ceuk bangkong ulah ngabohong jeung ulah ngabokong, ceuk toke ulah siling cokelan kasalahan. Komo ai geus ngadenge eta cangehgar ceh-ceran di leuweung. Kumaha teh kula? Da eta mah ulah nipu cenah. Rupa-rupa. Rupi-rupi. Ayat-ayat pangeran anu can kabuka ge. Balik we ka diri sorangan sing horeng dina diri sorangan ge kaangeh. Kaahengan pangeran wungkul jadi kumaha we teh kasauran kilanceuk teh naon anu jadi udagan jelema hai kitu nepi ka geus ka hare-hare hirup
sedengkeun katerangan geus leuwih ti heula dibejakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah nya ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Ayeuna jelema ku naroyod wae mawa karep sorangan cekolot baheula jang cenah tingali alam dunya ke kahareup tapi toong tina batok kohok gerapek tempona eta teh kalolobaanana manusia orai bagong monyet atau manusia dulu anak dipikir dibulak-balik ku ayi heueuh lolobana mah geuning orai kan monyet bagong ai bagong teh kumaha noyod heuras beuheung hese ngaliuk tararurat reret paduli tatangga kagencet paduli tetangga rugi paduli tetangga tenyatu manehna da mung kasentuh teu ngareret-reret acan geus leungit silih asah silih asuh silih asih teh tah ceuk akang oge nya heueuh naon udaganana sih teuing aya keneh kang di dunya jelema iman asup kana tatarucingan duka teh teuing nya aya mah aya ngan keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemo nya eta anu tara nemongkeun diri di mana nyieun kahadean di mana ibadah tara cekcok di mana ibadah tara ieu make jeung hayang kapuji jeung katanggar istuning sepi jempling palipurna nya meureunnan Ibu Pertiwi masih keneh sabar teh kulantaran aya keneh nu iman di dunya nya Kang heueuh bisa jadi aya keneh dalamun urang jadi bumi geus dieuneukkeun deui ieu tong boro make jam-jaman 10 menit we cenah ingeung dunya da ruksak atuh heueuh sabar keneh bumi nya Kang ceuk akang oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sugan aya anu bakal ngalalakon kari ngarep-ngarep saha anu bakal ngalalakon ke kahareup anu bakal mawa kana kasuburan kamakmuran kagemahan karipahan nyaeta anu disebut satria piningit anu ngansikna dina bibirit leuwih imahna batu satangtung di hateupan ku haneulem di tihangan ku hanyuar kitunya heueuh urang mana teteh urang kampung Baulisung jelemana jauh ka Bedug anggang kadulang can kaharti acan pikir sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur jadi telak-telak masing tilik tong ditolak mun can taluk
anu penting dina jeroning tapakur ulah ripuh ulah ropoh anggur cing repeh rapi tadi oge mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak gerapek gera rujak eta awak maneh dicontohan ku rujakeun dina pangradinan aya rujak kalapa rujak roti eta teh campuran tina sababaraha hiji disebutna rujak mode sambal gitu eta teh campuran tina cengek tarasi gula uyah malahan ayeuna memake jeung tomat kaimplik-implikan make ecin supaya raos ngaidikeun samalan disebutna sambal tah gerapek gerak galei eta awak maneh ku maneh rujak hartina hijikeun sing jadi rujuk di antara paninggali pangangse pangdenge teh cingamuara dina rasa di mana geus make rasa kaituna perasaan setiap jalma geus make rasa jeung perasaan bakal rumasa jeung tumarima nya Kang dah-dahane sing aya jelema anu mikir mukakeun naon rupaha filsafah anu aya di tempat sanepi kana waktuna we kantun ngantosan uga ari uga teh waktu mudah-mudahan we atuh Kang nu iman nu takwa ka pangeran teh buru-buru cengkat buru-buru usik singkir patandang nyandang kahayang balarea sing aya pamuntangan nu laleutik da ayeuna mah di dunya teh geuning eueuh tuturkeuneun jelema teh geus leungiteun anu dituturkeun teh saha tah nu mata kudu mandiri ge kitu lamun hirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina nya contona tarasi tadi panemongkeun ciri bau teu pahili dalamun seungit mah lain ciri tarasi tah manusia teh karinemongkeun ciri na manusia naon Kang ai ciri manusia ciri manusia teh anu daek mapatahan jeung daek dipapatahan nu mapatahan jeung nu dipapatahan sarua pada sobarna sarua pada tawakalna pek tingali dina surat wal asyri manusia demi wanci bakal pinangih jeung rugi nu kumaha anu teu rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar jeung tawakal ya adi ulan si horeng ari hirup naon aneka ragam kaayaan di marcapada nya kahareng-hengan alam dunya dina waktu ayeuna mawa panas ka ieu tempat mawa hareudang jeung bayeung-yang para Kurawa jeung Pandawa
Bakanying Harepan Bratayuda Jayawinangun di Tegak Kurusetra. Lain marebut ke naon eta teh nya Kang. Nah samarukna di dunia teh dek lila kitu. Teuing. Dalamun ieu mah lamun ieu mah. Nya. Manusia cenah ayeuna ku syarakah-syarakahna da sabenerna mana alah pang sensitif-sensitifna jelema Jami. gerape kereta api keur maju satakar kebek heug teungar da paeh teh. Benar teh. Lautan anu sakitu umpal-umpalanana sok da manehna ngagajebun mah paeh. Katinggang batu we segede hulu sarua. Paeh. Barang nu teu sapira napi naha atuh jahatna luar biasa. Otaknya Kang tah. Jadi kumaha atuh teh? Teuing. Naon dina hatena? Naon tujuanna? Naon udaganana ungadek heesna teu mikir eta. Teu nanya kana dirina saha manehna, sabab indung bapakna baretok kikituan teu nyiat nyieun manehna. Manehna kadunya teu maksud, teu hayang, teu mung. Tapi gelar ku kersana nya tapi naha tujuanana henteu dina kersana istuning mawa karep sorangan nya gerapek cenah manehna udaganana teh dunya sanajan gedong sigrong mobil loba tanah lega anger dihakan cacing kaituna mah ukur samet sebe sarua jeung nu miskin sarua nu miskin paeh hakaneun cacing nya naon tujuanana gerepek nah maksud akang kumaha dalam teu kitu mah meureun teu rame Kang maksud akang kumaha lain dina sumerahna kanu kawasan nah ieu teh bobohongan jelema teh kumaha sumerah nu mana nu dipake ku manehna nya atuh ayeuna mah ulah mikiran batur mending mikiran urang duaan di dieu ai urang naon maksudna cicing di dieu apa ngajaga sawarga nah make kudu dijaga apa jelema asupna ka sawarga teh gumantung kana amanah gerepek nah make kudu dijaga gerepek ai urang tugas di saha tapi heueuh dinya naon sih ngomongkeun batur nu matak pangeran ngabejakeun kudu syahadat oge ai syahadat teh ulah nyaksi diri batur saksi we diri sorangan nyaksian diri sorangan boh tekadna boh ucapna boh lampahna da teu kudu mikiran batur eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina pikeun ngatur diri batur apan geuning kudu urang mikiran anak apan keur urang keneh kudu nyakolakeun anak apan keur urang keneh pek lamun anak teh sakola atawa ku urang dicarek sakola apan beureun ngarungsingna ka urang keneh atawa teu iman teu takwa urang keneh nu bakal kababawa atawa anak soleh urang keneh nu bakal kababawa hartina berhasil ngurus anak urangnya ka fakir miskin da keur urang keneh eusina mah urang kudu hormat ka indung bapa keur urang keneh atuh nah make mikiran batur
tapi batur urusan anak anu penting tepikan kehadean digugus syukur bodoh urusan maneh asal ulah manehna can ngadengkeun pisan ieu mah asa geus ngadengkeun ayat-ayat Allah kadar dek digugu nuhun teu sabodo da urusanana da pangeran mah moal rugi sanajan manusia teu ibadah pangeran moal untung sanajan manusia getol ibadah da untung jeung rugi keur maranehanana keneh paling manusia membajuang ngandina jero bajuang aya pengorbanan ngandina pengorbanan aya ridho jeung ikhlas nahan nepi kana titik ikhlas nanti dina eta perjuangan teh naha manehna teh kena ku polusi ku hayang dipuji ku batur hayang katanggar atawa panginitanana berjuang teh tina durukan lamun ini tina durukan kapan kaituna jadi ruhak jadi lebu ceuk kacamata agama innamal amalu biniat jadi segala rupa amal-amalan kumaha niat tapi di pikir ini mau urang mikiran sorangan fardu ain ibadah mah nya ulah kababawakeun ku batur bisi salah hartina cekolot mah ulah tuturut muning cenah ibadah mah kapan munding teh di bawah ku garong ge ngicilik we sanajan dek dipencit jadi kudu mandiri atuh urangna kudu nyaho ngan samemeh urang ibadah meureun kudu apal heula kanu di ibadahanna awalu dini ma'rifatullah taala awal-awalna manusia rek ibadah teh kudu apal heula kanu di ibadahanna hartina urang memeh nyeun pacul teh kudu nyaho heula maksudna naon jeung nyaho heula ilmuna nyeun pacul meureun kudu nyaho heula kitu Kang urang mah jalankeun tugasna sewang-sewangan ngajaga sawarga di dieu pagawean urang utamakeun Ki Adi ngomong-ngomong itu saha cing kalulunu duaan ka dieu cing sahakeun anu mana Kang tuh hei saha naon kebenaran euy aya opay kan nah asa wawu saha geuning si Ceot jeung si Domala beda sorana anaknya Babe Semar eta teh Sampurasun Rampes ya Kang kawan tidak Kang teh kebenaran aya cuy balik ke mana Kang jatuh meneku kulunuan lain aing ngepala laur di babawa kudu jadi dulur baur ke babawa gitu Kang ai teu milu aing melang ka dulur ai milu duh ih pugu hade goreng atuh teh padul pika hari wangeun sabab kitu niatna kumaha teh maksudna teh kuliah dek nyarekan ka dewa dek ngagugat oh kitu teh bah pika paureun atuh sabab heuda karasa di ku dewek ongko nya karaos
Wayana deknyeng harapan Bratayuda teh perang dina waktu ayeuna sagala rupa ningkat hahargaan. Cing tarereke politik teu stabil, ekonomi pun kitu deui. Wisatawan ti mancanegara eueuh datang boh domestik. Eueuh pemasukan pisan ayeuna aing ieu. Melang kanu jadi dulu. Sampurasun rampes mending balik deui ka ulah digugu tawan nafsu teh diuk turkeun aing ya tong loba carita tukeun bae ulah loba carita heula aing si teh kadunya teh ulah loba teuing mapatahan di dunya teh heula aing akan uyah teh kitu we teh montong sok gumintar teuing sia. Heula aing dina seni teh deui. Eta da sia eta mah jadi ukuran nu kitu-kitu wae. Beda pangeurana jadi ukuran. Dumeh geus lila icik kibung dina seni. Segala rupa heula aing dititah ngeunang malapur teu becus ning. Macak ilmu eueuh tungtungna ge kitu. Sareng saha deui abdi sinduaan nu dararamang di ditu nya kitu teh we sae kulan hanuhun atuh kasepuhan Abah Semar Damang sae bade kasawarga gitu sih bade nepangan Batara Guru sin Raja Triloka maksudna teu perlu nyaho urang dieu mah ieu mah urusan kuring jeung Batara Guru ieu urusan intern tapi nyangkut ke keselamatan syariah ieu ge sae taku kituna kinten-kintenna abdi tiasa lebet ka kasawarga kalebet is mangga nah ada teh dicarek pek wae sok atuh pangbukakeun kaula eueuh hak nanyakeun maksud jeung tujuan sumuhun tapi hak sote kaula marek nanyakeun kuncina kunci naon kunci naon gamlok kunci lawang sawarga hormon di dia di nu ngajagana tah tibalik kumaha maneh ti dunya ka dieu nya ai dunya teh eunteungna akhirat tah sing inget gerapek mecakan maneh lamun ngeunteung ai kitu leungeun katuhu jadi kenca gerapek nya bener ai di dunya mah nu boga imah nu nya ka kunci teh nya ta ieu mah di dieu mah maneh tuh percaya nu matak balik deui ai teh gablek kunci mah titah dibawa tadi kunci gamlok jadi kunci sawarga teh aya di dinya lain di kaula anu hak nanyakeun kunci mah maha kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun mun bisa ngajawab pertanyaan tak bisa muka kuridona Allah bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah kalayan izin anjeunna wayana anjeun bisa ngajawab oh gitu
naon pertanyaan anak dah lamun soal pertanyaan tah bisa ku kaula ayeuna sok sabab ieu lawang sawarga teh nutup tapi muka sabenerna mah kumaha itu jadi lieur kieu kuring mah jing ka dieu teh balik deui lieur aing mah ceuk aing oge tuturkeun wungkul sia mah ulah baca capek mentong bawel sia dengekeun aing heuh maksudna teh naon atuh heuh dengekeun ku siang ke eta geuning lawang sawarga teh nutup tapi muka kumaha tadi dia kudu make polo pake hulu si laing deka Bandung ini ke terminal Sukabumi pantau bus teh nutup terus tapi lamun sia boga ongkos sanajan nutup dibukakeun sabalikna lamun sia teu boga ongkos sanajan molongpong molongo pantauna muka tapi tetep teh bisa abus teh berarti nutup teh oh kitu ongkos aya di sia naon pertarosanana sih hayang geura panggih kuring jeung barakatak guru Batara gitu sok atuh kuncina pertanyaanna geura bikeun akang kieu kaula dek nanyakeun ka anjeun teh tina soal perlindungan anjeun ka pangeran nyuwun ka saha anjeun nyalindung ka Allah naon sababna anjeun nyalindung sabab kieu kuring milu ngiuhan ka cepot piraku cepot kudu ngajentu luhureun uing berarti uing milu ngiuhan ka cepot teh kana naonana kana imahna atawa kana saungna tah anjeun tadi nyalindung ka saha ka Allah kana naonana tuh percaya sedang ngaji ge henteu salilana unggal peutingan gapleh we jeung gapleh dek bisa ngajawab kumaha teh sok nya balak genep kaluarkeun kuring nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna nyalindung ka Allah teh kana rahmat jeung pitulungna tadi kaula milu ngiuhan ka cepot naon sababna ngiuhan sababna mah meureun kahujanan atawa kapanasan tak anjeun pangna nyalindung ka Allah naon sabab tuh kumaha tah kuring pangna milu nyalindung ka Allah teh nyaeta tina pirang-pirang godaan setan tapi bener jadi pangna anjeun nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nu terkutuk saha aya nu terkutuk setan cicing atuh hoda kuring mah aya apa mah apa we nyaho da ngadenge ngan salah sih teh saha nu terkutuk teh setan dikutuknya ku saha ku Allah iraha dah sia ceuk aing oge nya ya gampang nyapluk wae sia mah aya pancingan teh nyaho ngait belgu
sok saya jawab goblok. Newa-newa aing wae sia mah. Nah, aing nyaho mah. Saha nu dikutuk teh dawala setan ku saha? Ku Allah iraha. Baheula. Kumaha ngutukna jeung kumaha harita pangna ngutuk. Dina nalika Nabi Adam para malaikat dipiwarang sujud ka Nabi Adam. Kabeh malaikat sarujud ila angin malaikat musarofah anu teu sujud. Malaikat musarofah nu teu sujud nya didinya kena kutukan Allah. Kumaha ngutukna? Ablasa bedegong sia. Hartina ablasa teh iblis bedegong sia. Kitu nya. Jadi dikutukna setan teh baheula ari ayeuna dikutukan ku saha? Ku Allah. Manya aya Allah ngunek-ngunek. Manya aya Allah dendam ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Geus rek dikutuk mah atuh eueuhkeun we. Da anjeunna nu ngadamelna. Hor. Kumaha jadi ngabuntut pangkong atuh kuring. Ceuk aing oge sia. Atuh je sok ustad sia mah. Di kopea awas nu heueuh diserang we kana tauhidna ngageblag sia. Dumeh getol katajung. Kaciri we di dieu mah tina taud oge geus kapanggih sia teh ibadah teh tina naon teh ini teh. Tina ikhlas tina naon. Tina hayang kapuji. Jawab da wala. Ayeuna dikutuk keneh setan nya dikutuk ku saha? Ku Allah. Baheula setan usul ka Allah hayang panjang umur diguguh henteu ku Allah. Diguguh nya basa setan hayang gagah diguguh teu ku Allah. Diguguh basa setan harek ngagoda manusia di idinan ku Allah. Di idinan geuning eta kalah diogo lain dikutuk ya. Jadi lieur kuring ieu. Ieu mah jol turulung atuh da kana ayat-ayat kaitu aya taud can tamat sia teh. Jadi lieur. Ilmu sesat mah. Tong ngubaran maneh sia. Maka jeung nyaritakeun ilmu sesat. Musyrik. Kafir. Ceuk Nabi baheula lamun maneh nuduh kafir ka batur sabenerna maneh nu pangheulana kafir teh. Haram. Lain haram-haram sia nu bodoh. Siap, diuk. Mending balik bahaya. Lalawara teuing teu nu lalawara mah kalong hees ngagantung. Cing. Nah eta katerangan anu salah atawa maneh nu mikirna anu salah teh.
sedangkan dina katerangan nu tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Salah katerangan henteu. Saha nu salah? Jelema sabab jelema mah budagna kasalahan jeung kabeneran. Jadi cek anjeun anu terkutuk ayeuna teh saha? Dewek jeung si lain. Kaula jeung anjeun, kuring jeung anjeun. Kapan tadi setan yang terkutuk? Baheula tama waktu bedegong teh. Da ayeuna mah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi nu dikutuk teh godaan. Godaanana mun dihakan ku urang. Pangbibitana mun dihakan ku urang. Naon ari godaan setan? Sabab setan mah nafsuna kidib kitman biladah hianat. Nafsuna amarah lawamah sawiyah mulhamah. Kaituna syirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki taetan terkutuk teh. Disaha etan nerapna. Nah, pagawean setan beti pake ku manusia atunya puguh kutukan teh kena ka manusia. Numatak kuring ngahinarkeun diri tina kutukan-kutukan jelema jeung tatangga nyaeta supaya kuring teu syirik teu pidik teu jaya kaniaya sabab eta syirik pidik lamun dipake ku kuring jadi kuring anu terkutuk teh. Sabab ieu diri nu bakal kacingcirihi wujud anu bakal katempuhan nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katalangsara. Jadi godaanana pan tadi ge dari godaan setan yang terkutuk. Si setan mah teh naon da eta mah hakna. Da setan mah makhluk nu pangjujurna. Nah setan mah disebut makhluk jujur, pecakan ajak hade ku silingna mungeun si eta mah. Masihna cara si lain gaple hayu. Salat hayu. Maling hayu. Jadi kutukanana ngakibatkeun nyilakakeun ka kuring teh sabab kuring make hakna. Hak saha? Hak setan. Godaanana dibikeun ka kuring ku kuring dicapluk nya kuring anu kena kutukan pecakan ku silaing syirik grepe ka tatangga. Pidik jail kaniaya iren panasnya dudupak rumpak ngupat simuat kabatur da ku tatangga ge dikutuk sia teh diomongkeun pada ngagorengkeun pada eta teh manusia terkutuk nu kitu. La ilaha illallah. Gusti lamun teu dibejaan ku kuring moal kitu tah eta teh ngarap di papatahan ku kuring teh syukur. Hayang dikadek ya mah. Nuhun cepot. Tuluy ngadua kalianana konsina. Naon? Nyaeta dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Cek sunana kalayan jenengan Allah nu sifat murah kalayan nu sifat asih. Muhun. Ai bismillahirrahmanirrahim eta makarek maca. Muhun. Dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang eta makarek hartina. Muhun. Sedangkan sekaterangan ilmu mah sanajan saayat sakalimah tepikeun ka mana ditepikeunana kana amal.
karena amal geus jadi amal karek maca wungku jeung ngahartikeun acan kumaha ari amalna bismillah sangkan mati abeh matu abeh diri henteu motah terlebih dahulu da itu salaresna iya simkuring ngadunungan ka salira teh jalmi burat beunghar heueuh abdi bujangna salira teh balaupata kulantaran abdi ngabdi ka salira iya sok abdi titah cepot lan jig maneh ini kaitu ka Sukabumi tepungan atin ka Bang Jabar yang atin bejakeun kitu aing ngecelok duit ieu jaminanna sertifikat jig ini mangga dengan nama Balaupata abdi ini lengkah Balaupata nu diucapkeunana ucapan Balaupata sabab dengan nama Balaupata lempang lengkah saha lengkah Balaupata nu diomongkeunana Balaupata niat Balaupata nyiriki lempeng hartina ihdina siratal mustaqim jalan anu lempeng sabab dengan nama Allah teh tah di jalan aya awewe ngagupayan ceuk awewe Kang ka dieu kuring jadi mengkol jadi lengkah saha jadi lengkah cepot ayeuna mah lain dengan nama Balaupata dah heureuyan ku aing awewe teh cekuk punuk aing aya nu leungeur aya pitulung ti salira moal malahan tibatan menang pala kalah menang palu itu lamun dengan nama Allah tekadna ucapna lampahna kudu karena anjeunna nyaeta make modal welasan jeung asihan sabab bismillahirrahmanirrahim teh dengan nama Allah salilana welasan jeung asihan tapi dina dengki goreng hate dina hate dengki goreng hate sik-sik melik teu kaopan teu payaan ai eta dengan nama saha syirik pidik terus-terusan bismillah terus dibaca ongkoh nyebut dengan nama Allah tapi hati dengki lengkah saha eta ai dengki dagangan saha dagangan iblis ongkoh ucapan dengan nama Allah tapi anu dipake amal-amalanana amalan iblis bongana syirik pidik teh bakal menang jaminan moal bakal yakin bakal ka sawarga moal tuh jadi yakin dina amal anu bakal nepikeun nyaeta salilana welasan jeung asihan sabab dengan nama Allah lamun hate dengki lain dengan nama Allah dengan nama iblis teh ongkoh geus nyalindung ka Allah dina pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala tapi hate dengki hate sulit belang baya sedangkan ari hak manusia mah kapan ti dituna sidik tablek amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah nyaahan jeung dedeuhan tapi naha dina hate nyengsang wae jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab
mau disebut sahama ya sedangkan itu teh pangeran teh di kulon teh di wetan teh di kaler teh di kidul teh di luhur teh di hanap teh arah teh ngon teh warna teh rupa teh ibuan teh ramaan sanes istri sanes pameget ku aya nah pertanyaan teh itu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayang jawab sia teh hayang dipengek wae jawab heula kalanan ieu ngalempeng heula pamadegan si ieu punten heula sagedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh sia jauh molotot we lain pamadegan di mana sia teh geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun atawa rek ditingkatkeun buntu saya teh ngomong teh buntu kumaha tadi silain teh nyaritakeun teh di kulon teu dari wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pamegat nya bener teh pamadegan teh kitu geus maneuh teh geus diudag sia wae kabina-bina teuing pamadegan teh sia nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah meunang nya samakeun teu nya henteu atuh bener henteu bener teu meunang nya samakeun henteu lamun urang nya samakeun ka Allah hukumna naon murtad musyrik teu geuning eta ngomong ngaku serangan sia teh benernya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik bener dek nanyakeun dewek ari Nabi Adam saha ibu ramana Nabi Adam can manggih keterangan saha heuing geuning anu teu ibuan teu ramaan mah Adam lain Allah da eta mah kasengker ku laisa kamitslihi syai'un nah didupa ku sia teh laisa teh dirumpak eta laisa teh ku sia teu teh taraje teh kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik geuning eta musyrik dibawa ku sia nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pangbenerna murtad silaing teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah nepi ka disajajarkeun jeung ka makhlukna kade sia teh ngalawur cing ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh nah da kasametinya kuring mah nyahona ulahnya nyahoanan kokolot begog teh sabab lamun diudag silaing teu bisa ngajawab diberikan bahdinya silaing teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui cing jadi keyakinan atuh lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan
Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan dina qul huwallahu ahad, apan aya hu di dinya? Beda deui Allah ilahi. Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki, alif lam ma'rifat. Jadi Allahu nurun. Lain hartina Allah teh cahaya lain. Sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun. Jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan cak kitu. Make Allah. Kana parak teuing. Beda-beda teuing. Sia otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede. Beda-beda teuing sia teh. Ngeus sia teh kaing. Buku manehna. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna nama Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya nu mawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Siete ta eta adalah salah kecap juga jurali katuna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Ke kumaha ya teh. Nah, di dia saya kudu bener ngaji deh ya. Kade agama mah peka deh. Salah saeutik bahaya deh nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah heueuh. Bener. Ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Ke kumaha? Hayang ngerti, hayang takbir Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh. Seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar, Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh. Nyante bisa. Berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah. Lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir. Hayang ngarti pisan, hayang. Ai ceuli naon? Ceuli. Ya, telinga itu apa? Ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran. Ceuli itu nama, ceuli itu ngaran. Ngaran anu mana teh ceuli teh? Ngaran ieu nu rebing. Ta eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli teh ngaran. Ari silain ngaran teh saha? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ieu ceuli dawala bener. Tapi dawala lain ceuli. Balikan deui. Sakumaha belet oge piraku we atuh. Ai ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ceuli dawala bener. Ngan dawala lain ceuli. Lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal
lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyamperkeun jeung celina gitu. Jadi la ilaha illallah kabaud kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya lumatak la ilaha illallah kalimat tauhid ulah dimomorekeun Gusti itu Nau jeung syirik, kita tahu syirik. Oh itu teras. Iya dalam pemandangan sih ya, sok buat baut. Naon? Iya sok, sok keluar leok. Pemandangan ayat di dia, milu ka dia, ayat di itu, milu ka itu. Istiqomah ya. Nya ar-Rahmanu wa sifatna nya kitu bida-bida teuing kieu tah ieu beureunya nu disebut batok bulu eusi madu teh teu sangka sih ieu mah ngaji tara ada nya ari aing ngaji kudu beja ka sia kudu laporan dawala abdi bade ngaji dawala bade neken heula ya abdi bade salat sia teh kabida-bida teuing matak ulah suudon oge disangka mah kuring si ieu hampura we tuh da katingal kuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu ayo anak apa bagus ya pembicaraan gede kadang-kadang ayo nama eleh gening ku anaknya karunya kapan maksud gitu aing aya anak bener jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena sa perkara oge kaula moal hayang nyaho maksud jeung tujuan maneh asup ka sawarga nu penting aing sukses maneh bisa ngajawab dua kunci ti kaula lajeng wae kalayan izin nu kagungan ilawang selamat tangkap muka sinanrat mamrat matugia malanaseu sinanrat mamrat matugia malanaseu ingkang sahaya kilang bumi Walah dola Gusti ya bisi pajar aing bohong kunci na teh aya di maneh jawaban maneh tepat mangga silahkan masuk mangga dihaturanan kalebet dagening itu lawang sawarga parantos muka ku maneh nyaeta alatan kunci aya di maneh wala kalayan jenengan anjeunna murah asih anjeunna jadi abdi teh bebas itu geuning pantau lawang sawarga geus muka
silakan masuk Kang. Wilujeng. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gusti nikmat aing di dieu. Dari sawarga atuh. Eueuh hiji runtah nu kadeuleu. Kemang-kemang warna-warni di papayas melar pantes curcor cai nu harerang. Ning bararesih di sawarga mah. Ai hate mah bunga. Nah gitu. Naon atuh Ngan kuring teh tetep teh melang mah. kahariwang mah gede. Ai siling teh betah mah tuh jige balik deui. Keuni aing di dieu di sawarga meni loka aing rek ngamukim di dieu. Dek bubuara di dieu ngeunah aing ibadah ka pangeran di dieu moal anu ngaganggu. Nah, sia jeung sirikeun ka aing. Naon ieu maksudna? Heueuh di dieu mah aing mah ieu hate nepi ka 12 ieu. Moal aya gogoda aing mah di dieu ibadah teh jiga kitu sia kitu balik di kadunya. Bejakeun ka yang atin aing moal balik deui gitu. Jadi cek panjang ka akak bakal mulus ibadah di dieu. Teu bisa. Teu bisa kumaha sia teh. Bisa sote ibadah ka pangeran aya nilai lamun dinu loba gogoda. Ai dinu eueuh gogoda ibadah naon nilaina? Dek ngalakukeun sobar tawakal di mana ai di dieu? Da moal aya nilai. Bisa sote puasa aya nilaina lamun aka kuat puasa di restoran. Hei, cepot, kembalilah kau. Kembalilah. Oke, maksud tujuan aing lain eta. Naon? Aing teh ninggal masyarakat kaayaan di Marcapada anu syakil hareng-hengna. Aing kitu nyaeta aing dek ngagugat ka Batara Guru teh lain dek ngagugat harta jeung kakayaan sabab lain udagan aing. Aing medahar sama seubeuh ge cukup. Ai kitu naon atuh dek ngagugat teh supaya Batara Guru pimpinan Triloka ai tri teh tilu loka alam mana wae nu dipimpin ku Batara Guru alam Mayapada nyata sawarga Maniloka Jonggring Salaka dua alam Madiapada alam tengah alam Kajinan tilu alam Marcapada nyata dunya ieu di bawah pimpinan saha Otipati. Nah aing nganutna raja-raja nu aya di dunya ka saha ka Batara Guru tak kunaon Batara Guru teu bisa ngeureunkeun kana Bratayuda sabab anu ruksak mah aing nu laleutik. Nah ieu teh ngahaja Batara Guru teh ngadukeun jelema apa kumaha pikir ku sia. Tukang beca oge sanggupeun ngajodog wungkul meunina kursi bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab. Sakira-kira Batara Guru teu sanggup jadi pamimpin, teu sanggup meureunkeun Bratayuda, ngabatalkeun Bratayuda, aing ngamuk. Edan-edanan aing di dieu. Kadang-kadang aing edan nyaan tingalikeun teh. Ulah kaleuwih gitu ngomong teh sabab pangeran teresepeun ka jelema nu sok kaleuwih tah henteu hak imah hak aing sabab lembaga yang paling tinggi itulah adalah rakyat.
mun Batara guru ngarti kedatangan rakyat moal teu nyemah sabab naon manehna teh butuheun ku rakyat teh deuleu coba pikir dek mimpi naon lamun eueuh rakyat dek mimpi cucunguk mata kadaulatan teh sapinuhna aya di tangan aing aya hak aing teh deuleu ngan ulah soteh ngaruksak nyaeta ngayakeun tindakan anu anarkis ngaduruk maledogan alut-alutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya itu namanya belum dewasa dalam berpolitik sarua jeung nemongkeun kalemahan teh euy ngomong hayang nyaho nepi ka babah mana dahak pek ai tanggung jawab mangan di mana-mana aya kacanin bangman kuring ulah dibawa da kuring manganter melangka aka da kuring di bejaan aka keukeuh neugtreug sia mah lamun aing geus untung karena pangheulana pahlawan kaburangan batok sia teh benar teh lamun saya penghasilan kakarangan lain kitu kuring mah pake we tata sopan santun ramah tamah erek sopan santun heula ngan lamun keukeuh dewek dipolototan aing bakal leuwih luhur benar itu teh dewa nah memangnya hak asasi aing salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sepatu dewa teu bisa goblok adieu teh keur sararea deuleu tah eta ieu boga dulur tepokan teh kapaureun teh eta ngan munafik teh lamun dibere kursi mah jo jempe manehna ge teh berewe kadudukan nah sia bisa ngomong gitu loba contoh loba nu poka ngomong kemana karep gek we dibere kursi pego jempe gek jep eta mah kawas gang katincak tah nu kitu nu munafik teh nu kitu kudu dituar teh cokorna teh ai keur aya pangabutuh pan ka rakyat teh ngolo-ngolo tek-tek bengek teh ku hanteu masjid can angeus ge anggeuskeun ngaleng tapi bari neke omat dina waktuna gitu ulah hilap tah eta teh mani politik teh nu kitu deuleu politik duit teh deuleu matak aing mah tingalikeun lah heuh kade ulah kaleuwihi lamun kaleuwihi kuring rek ngejat ka seniman seniwati we nu aya di dieu nya hapunten ieu ti akang ieu kasih uwa oke aja dina hiburan wayang golek teh kirang juga makeun akang teh kaserang batuk teh euy peuyeul we deuleu nya kitu wayahna we keur yeukeun da bakat urang mah bakat ku butuh bakat ku butuh urang teh butuh mah teh sudi teuing aing ya bulan kitu tah wilujeng tepang kalayan mudah-mudahan sadayana cing sarana ngerokok jarum coklat waras abeh tahun payun tepung deui nuhun ya bulan etang-etang silaturahim dina wengi ieu nya man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asarihi falyasir rahimah amin jadi saha jelema anu daek micinta kana silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina amin amin mudah-mudahan nya mudah-mudahan atuh amin oge ka kaum dangu sadayana anu nyetel di radio sewang-sewangan sing arageung milik Palenjang Yuswa laras nya mohon kalayan mudah-mudahan negara urang ieu doakeun negara Indonesia sing buru-buru deui pulih ka jati pulang ka asal urangna salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara hayu urang ngahiji
persatuan jeung kesatuan urang kokohkeun supaya negara kuat kalayan hindarkeun tina bahaya narkoba anu saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa komara kalayan mental para pemuda anu aya di urang di negara Indonesia. Sabab lamun terlibat karena barang anu dilarang ku agama jeung dari agama ropoh di negara bakal koropok kan nya masa depan negara gumantung ke para pemuda pemudi. Mudah-mudahan anu jadi andalan urang para pemuda para pemudi itu nya tulang punggung negara sing bener-bener jadi tulang punggungna kokoh kuat. Mudah-mudahan ya hujan deui eta terjik rezeki jeung urang da nyingka sorangan kade ieu teh kuring teh moal kaleuwih akad teh nek ngagugat dewa teh lah tenang kumaha aing ulah poka teuing ulah wani teuing wah kumaha aing nyata ulah kumaha aing wae hirup teh ngabubuh hawa nafsu pokona lamun Bratayuda dijadikeun aing ngamuk eta awak silakan wa lamun Batara Guru teu bisa nyaeta ngeureunkeun kajahatan-kajahatan nu aya di alam dunya aing ngamuk. Lamun Batara Guru teu bisa ngarobah akhlak-akhlak urang Kurawa aing ngamuk tingalikeun. Eta tuntut ku akang teh. Aing mah da saluhur-luhurna oge si cepot salaku rakyat moal leuwih luhur ilmu tibatan Batara Guru. Ih puguh aya kitu teh mah. Paur we aing mah Batara Guruna henteu lapang dada. Lamun salah narimakeun kana kasalahanana narajang eta di mana-mana pamimpin geus ego bijil egona sanajan salah dipiningan ku rupa-rupa cara bener nyata aing rek edan-edanan tingalikeun. Demikianlah kisah pada hari ini. Kisah yang penuh makna, tawa dan pesan kehidupan. Dari panggung wayang, kita belajar bahwa setiap lakon punya ajaran, setiap tokoh punya pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.